Hai wargi-wargi Aden, batu pantai sareng channel Aden. Pantang teras di dieu sim kuring sareng balad-balad bade ngadongkapan hiji keindahan alam nyaeta nu aya di Kabupaten Bandung, anu tepatna di Kawah Rengganis. Tongton teras, tong hilap channel Aden. Pasti aya keseruana seru pisan. Hatur nuhun. Tong hilap, subscribe, like, and share na. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi-wargi Aden. Tos dongkap ya di acara liburan ngador di Kawah naon itu? Rengganis. Rengganis Rengganis. Mudah-mudahannya aya keseruan deui, keseruan ngeksplor wisata. Nah, ya pendapatna komen lah di dianya di Aden channel ya, atur nuhun. Pokoknya nama subscribe, like, and share na tong hilap. Tonton terus ayeuna pribados sareng Kang Aden bade mantau wisata-wisata anu aya di Kawah Rengganis. Naon wae keunggulanana, naon wae anu diunggulkeun di dieu nya. Wih, seru pisan bener. Pokona mah pantau terus. Lain cenah cek beja ieu mah seru pisan bener. Aya kolam lope saurna mah kayak orang cek bener teu. Wih, bener tinggal di kabadi tunah jang euy. Astagfirullah. Aya hotel oge di dieu beli aya. Astagfirullahaladzim, tuh tinggal licu bangau. Aduh ya Allah ya Robi. Pokoknya pantang teras di dieu nya. Ya, pantang teras bukan. Jaga alam oke pasti ngajaga orang. Halo, petepang deh sareng Aden channel. Sok ayeuna aya di kawasan naon itu Rengganis. Pasti keseruan anak seru pisan ayo. Buanglah sampah pada tempatnya seperti ini. Peduli lingkungan.
kan dia dilarang masuki area kawasan berbahaya, pasti ya panas pisan. Tinggal dihanapna ya Allah ya Robbi, keindahan alamnya kesaning Gusti, tinggal ya Allah puasa. Alhamdulillah Robbil alamin, tinggal keajaiban atau nabi kesungguhan Gustinya. Rumah suci ayat tangkal dina luhur batu. Da aya tinggal ka dieu. Da aya tinggal akar-akaran nu karana ya Allah ya Rabbi. Ieu namina situs batu sumber. Tadi itu diceritakeun anu disebutkeun situs batu sumber teh naon. Aya baca kayak di deskripsi aya. Warga Aden, ayo orang tinggal nanti mandi lumpur di situ, ayo. Ternyata geningan warga Aden, aya oge nya cai anu sekarang dia anu non istilah nama teu panas tinggal ka dia. Kuasa Gusti, kuasa Allah nya. Warga-warga Aden tah ieu mane lumpur teh. Mana lumpur lagi? Panas pisan. Di nu agung. Magang panas teh ieu teh. Panas pisan ya. Nah, eta di jualan gitu. Nah, eta mah dilebetkeun kana aqua. Oh, kalau dibakar. Oh, dibakar. Nah, ada mau bisa dicas meureunna. Oh, manfaatna teh ieu kersa biasa oge kanggo kulit tah. Kulit, mata. Lah mata dipumakeun. Oh, jadi awas deui meureunnya. Kanggo kulit mah meureunnan kadas kurap, kapur masa negara gitunya biasanya. Itu kalau itu 40 gitu ngulupnog. Asak tah ngulupnog teh. Asli, kamar 3 kilo dia di kulu beak. Leungit. Nah, ini mawaan. Warga Aden anu dongkap ka dieu, anu wisatawan ka dieu, anu orang mana wae tong dihariwangkeun, tong disalampangkeun masalah dunia, masalah agama atau napi agama anu dipeluk urang Islam terus disadiakeun atau napi terus dipaparkeun di masjidna anu di luhur gunung. Wah, sejuk pisan pokona mah kaendahanana. Sabari salat, sabari tenang hati. Keagamaan sok pantang teras sabudureurana seueur keneh kaendahan alam.
berenana kabeh kabul jika naon istilah nama durukan tapi aya oge tadi anu di dituna tuh anu herang caina anu tiis caina benar-benar ya mah jeung deui kawasan anu ngaringkup ku gunung hawa hareudangna aya tirisna aya semangat lah pokokna mah dongkap ka dieu mah. Warga Aden sim kuring aya deui di dia di masih kene di Ganis yakni di situs Batu Gunung anu katelahna cai ngagolak pisan gi cai ngagolak pisan hayu berani. Udah lapun batu ieu nya. Wargi-wargi Aden sok tah dangukeun. Ya Allah ya Robbi kaindahanana dunia sareng kagunganana Gusti moal aya di dunia geus ieu. Geus ngagolakna ya Allah pamongke di yaumul yaya ke di itu dihisab. Kagum abi mah aslina keung oge. Ya Allah ya Robbi ieu geuninganan ciptaan Gusti nu nyata teh. Iya ciptaan Gusti anu bener-bener aya teh. Ya Allah ya Robbi. Wargi Aden abdi belaan jam sakieu ya begi masih kene jam 7.38 tuh masih kene ngevlog demi saha demi wargi-wargi Aden makanya subscribe heula ya subscribe heula pokokna mah izin kasadayana sasepuh nu aya di dieu abdi basana espresso mau ke diri ya nge-explore-keun panghelap kang wargi-wargi Aden anu bade sumping ka dieu dianggo maskerna APD-na nu penting mah terutama masker ya mah masker diutamikeun sareng anu masih kene ieu kan posisina belerang ieu pisan parit pisan kana ieu kana pernapasan terutamana dijagina maskernya atau nuhun begitu ngawatosan. Hai wargi-wargi Aden kawah Cibuni atana Pirengganis kapungkurna tempat penyumputan para walana kiwari kawah Rengganis oge sering atana kerap dijadikan tempat-tempat kanggo sejarah seueur pisan situs-situs atanapi sejarah-sejarah anu patut dimumule ku urang Sunda khususna wargi Aden di kawah Rengganis oge aya curug mangrupikeun situs sejarah kapungkur anu mitosna tiasa ngaredakeun ataupun ngaringankeun panyawat seperti kadas, kurap, hapur, sareng sajabana. Wargi Aden oge diwajibkeun saupami dongkap ataupun liburan ka dieu ngarendem ataupun ka kolam lope tiasa oge kanggo murang kalih tong disalampangkeun masalah panasna ieu aman kanggo balarea.